Eh, kulineran tuh enak. Kurang baladogan anu. Maju jauh kumaha. Ayo teh. Urang yang halabatna. Siap. Sumpah le kata neangan teh. Daya ge bener atuh neangan mah. Nah, ini kayak mulutikannya. Muletik mah gede terserah. Mulutik lah. Ayo. Kalau itu nyok, mah jauh-jauh. Oh. Duh, geus 3 minggu teka urus kebun teh balalaki panas teu mawa parang urang. Ayeuna mah baledogan tong mah baledogan. Jauh orang tinggali. Nah, johan kana urang. Nya orang itu nubelah di teh tuh deket cau itu tuh. Oh, baik atuh terserah. Suara kamu kan? Tong dihiraukan ya teman. Kucing paling dia. Ayo nu sedengan. Ah. Saha eta nu baledogan teh aduh di bejaan. Wah, jauh kana urang atuh heuh kitu. Bae, hiji sama. Oke. Ayo nu gedeun. Wow. So jelema. Oh, bae jelema di dinya. Ayo jelema. Cek dangukeun deui cek. Ayo jelema. Ada. Tuh, aya suara jelema. Ya berarti tempat orang malero. Ibadahnya saya. Ibadahnya lah. Siap. Eta budak hese di bejaan. Pompokeun ku urang beunang ka urang berik sia ku urang. Aduh. Mana barudak deulekeun kurang caricing maneh. Kabut. Aduh. Aduh.